eh. Ya, dong. Karena euy. Aya nu nguseup moal ya kira-kiranya. Ini si gawir itu eh. Siapa kira? Ber, kenaon? Iyo, kata empok namanya ke mana? Iya rek ka balong eta kadinya tah, rek nguseup. Tapi teu boga duit euy. Asian anu dirasa, teu gablok duit ka balong. Mengboga gitu. Justru teh eta wir, urang teh teu boga duit. Sugana anu nguseup di ditu atuh, rek ngilu we urang saeutik mah gitu. Gaji kumaha maneh Wah, bisa kabur burit, hayang nguseup tuh kuat, sugana anu nguseup di ditunya. Ayo wir. gablok duit anu museup. Wah. Ah, Mal balik ya saya tamu euy. Geus teu ngeunah hate aing mah. Mana dari mana? Bang, mau nambah nguseup teh, Bang? Can euy. Lila. Lain, Bang, urang sia tadi isu ke panggil jeung si Jawir. Urang teh diterek ulin ka Abah, tadi teh. Heeh. Ngan cenah cek pamajikan Abah teh keur di balong keur nguseup. Oh, can menang-menang euy. Upana goreng itu. Ah, namanya teu dipelakan, Bro. Euy, pelakan 5 ramuan. Mujurna tuh euy. Lain, si Jawir teh tadi teh ngobrolkeun kieu. Aya Abah bener bisul. Geus cabur. Oh, berarti bener si Jawir teh. Cenah ololeho cenah urang teh. Masih anjing ditambahan. Tuluy nongtat bool. Tuluy celina cenah keur muncur ene teh do cenah. Urang teh tadi teh. Ah, bener curang teh wah. Naon maksud si Gawir ngomong gitu ka aing atuh? Nya euy, Abah eta boga masalah meureun. Oh, goblok jelema teh. Di mana saya tak? Teuing da tadi mau keur di imahna. Panggil jeung maneh? Heeh. Cekelah dia jejer aing. Wah, itu sulan. Saya benar sih ngomong gitu. Astagfirullah, asli. Urang mah Wah, aing susulan. Kada nitip kudu menang. siap, pokoknya menang loba lah. Susuk mah. Hah. Jadi pan. Tuh, pan. Indit mah ka balong bisa we nguseup tingalikeun. Paduli teuy, itu urusan menangan itu. Nguseup we jalan-jalan ieu. Teu boga duit oge, burung we bisa nguseup we aduh. Gratis. Ayo masalah naon si Gawir ka aing dengan KBPH kan si sudah ngomong gitu patut. Perasaan aing teh ngomong gitu. Si goblok teh tak ka aing teh pugu. Wah aing. Aya jeung panas. Wir. Hah? Maneh naon maksud ngagogoreng aing ka si Sudo? Nah, udah aing merasaan teu ngomongna naon. Nah tadi ngomong si udah marek nguseup hungkul enggak sih. Kahanap aing teu ngagoreng naon maneh teu aing sumpah. Teu ngeunah anjing aing amek ye. Naon hubunganana aing masalah jeung maneh teu boga. Sumpah aing teu ngomong naon-naon. Teh masih udah nah meureunnan. Ngaduan jelemana. Nu bener, sok ngomong ka urang terus terang lah ieu mah. Aslina urang Pernah cerita ku tadi. aing nyebutkeun nongtot bool, bisul. Nu sagala rupa tetek bangna aing teh pabrik penyakit. Eta mah si udah jigana eta mah. Da aing mah teu ngomong sa perak-perak acan teh tadi. Sumpah sia. Demi aing mah sok. Tara ngagorengkeun aing mah itu goreng mah. Oh, ieu mah. Lamun nya ge dina nya na ge teh hayang nyaho urang marek bisulan da katot laut sabodo teuing urusan. Arek diriungkeun ayeuna. Sok anu teang si udona di mana? Pak keur nguseup tuh. Yang aing dia aing keur nguseupan. Sok anu teang tuh man ngadukeun Ayo. jelema kitu mah. Urang sabarkeun.
cing urang riungkeun ayeuna mana nu salah mana nu bener ke aing disebut nongtot bool. Aing mah teu ngomong gitu-gitu acan teu aing mah. Nah jelema teh kunaon naon nya? Ah, eta Namun mah bener teh mah sok ngadukeun jelema, eta mah ngadukeun jelema si Sudo mah. Nah, gitu aing mah dina goreng patutna ge aing mah teu rugi da manehna. Mana? Tuh aya keneh kan useup tuh. Jelemana? Goblok jelema teh ngadukeun. Setan? Aduh, temenang-menang euy. Kumaha ieu nya pengen sabah temenang. Tuh, jelemana ayo. Yok. Hei, Mas. maneh? Tah, jelemana aya Cenah maksud Yok. Naon itu? sia mengadukeun anjing. Jujur aing sia, ya kan nah. Aing ngadukeun naon? Tuh tanyakeun ka aing Ya. goblok. Ngajarkeun aing nongtot bool. Naon sih teh? Aing teu naon-naon. Maksudna naon? Itu perlu diberi pelajaran. Kumaha? Sok lu. Sokun ya. Tah, matakna da batur teh. Ngomong sok kitu sia teh. Lamun ngadukeun jelema, siapkeun pedog, acul, kakarek ngadukeun jelema. Dan sia tah. Kieu nya hilpun uramakeun mah. Aing useup teu meunang. Kan